warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maghluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkan kajeng jenengan urang sadayana, panutan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun kajian kitab Sulam Taufik. Alhamdulillah anu tarbi sararumpi mangga anu catetna nu teu acan hadir di antos tiasa bari ngaroko oge ngan dipangkar aya khusus geningannya. Dipangkar mah bari ngaji, bari udud, bari ngopi. Alhamdulillah tiasa mangga. Halaman 37 panghanapna. Wa yu'ayyanu bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ayyanu sareng ditangtukeun, wa yaqulu sareng ngucap si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Wa huwa bari itu si jalma qaimun eta bari nangtung in qadaro lamun kawasa lamun kaduga si jalma. Sumaya rohu telas maca si jalma al-fatihata kana suratil fatihah. Sumaya pulu telas ngucap si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Sumaya pulu telas ngucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kana lapad Allahumma sholli ala Muhammadin. Sumaya pulu teras ngucap si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sumaya qulu Allahu akbar.
Lafaz Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Karena lafaz assalamualaikum kan satu acana aya doakannya Allahumma la tahrimna ajrau teh aya di dimanya sawios-wios ngan saena di aos eta doa. Wala budda jeung teu meunang henteu fiha dina eta nyolatan janazah min suruti sholati tina pirang-pirang syarat salat wa tarkul mubtilati sareng ninggalkeun pirang-pirang pambatalan salat. Wa aqallu dafni ari pangsa alit-alit ngangubur mayit atau cekap sakitu. Hadirin rahimakumullah, namanya dialogat urang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah maafin kalancaran kakiatan kasimkuring kami ngajelaskeun ieu makalah. Kewajiban jalmi anu jumenang di mana-mana aya anu pupus nomor katiluna ngatepankeun dina nyalakan janazah utamina anu mingpin teh kulawargina teras jajaran kahiji kulawargina putra mantu incu naon margina terakhir neuneuun kanyaah nalika eta kolot erek di kamakamkeun ngatepankeun heula alaladil kulawargana eta teh upami teu aya tah kada aya naon heula aya bahasa serem masrahkeun ka sesepuh atanapi ka ustad satempat. Pak Ustad mangga nyanggakeun kanggo nusupuhan ngatepankeun janazah sareng ngadoa di makom keluargana teh tah nyada utamina mah keluarga ti kawit ngibakan mungkus mimpin ngatepankeun ngadoa keluarga Pak mampu mah mangga ngan terkadang punten kulawargana mah talah haladir kalah nalolowe dina kaca ngecan euy nakata kitu we nya padahal eta teh kanyaah terakhir tah aladiran ngatepankeun janazah anu mana eta janazah teh jalmi anu ngagaduhan jasa ajeun ka urang mangga para bapak para pemuda sadayana aya hiji kisah dugi ka eta jalmi anu ngiring ngatepankeun teh berbondong-bondong telebat masjid teh Pak ka masjid teh bakal dikupin naon sababna margi eta jalmi na jalmi mulia Pak nu ngantunkeun teh lain berbondong-bondong ku sabab ampau Pak tanpa ampau eta mah Pak kan aya jalmi Pak nu ngatepankeun di ampauannya waktu aya can petugas di ampau teh tah ieu masanes panaon ninggal jasa eta jalmi teh ageun kacida jasana anjeunana kahutangan budi nalika ngantunkeun ulingan jamaah eta pangatepankeun masyaallah tah sapertos Pak aya santri bade uih Pak kamari Ramadan teh musibah geubis di bumi ajengan pupus orang Lampung eta Masya Allah orang Lampung nu ngatepankeun ge santri Pak ngarebu bayangkeun waduh eta mah Pak nya keluarga menerima keluarga ge naha nya takdir ke Allah kedah pupus di pasantren dijajabkeun ka mana ka Lampung ka itu Pak
eta nu ngatepankeunna Pak santri ngarebu Masya Allah. Ieu mayit teh sae jasana dugi ka anu ngatepankeun pinuh bahkan anu ngalayar seueur telah dijajabkeun ka makbaroh ge teu dikana pasarankeun Pak di kieu tah dipapaikeun ti masjid ka makbaroh dugi ka seueur saha abdi ninggal kieu Pak pun guru di Manon Jaya teras ajengan inggi di Pasir Terong ajengan inggi di Pasir Terong Pak almarhum eta teh saur ulama Cianjur mah cenah Imam Nawawi na Cianjur ahli Pak kantos Bapak Yusril Pak debat jeung anjeunna ka Pasir Terong upami di MUI ditempatkeun ketua bagian fatwa ajengan ini ngantunkeun abdi angkat ke itu Pak tadi masjid pinuh Pak teu kabagian tanpa ampau imam nusaha sehuna bojong ngaron pun guru Kyai Haji Abdul Qadir Haji Allahumma gfirlah Allahumma yarham beres anjeunna ngatempankeun anjeunna sasangem akan wilujeng angkat hampura abdi mudah-mudahan kasayat akan sing nyaangan ke di alam kubur eta sasangem seuna Pak bade dicanda balik kana pasaran ditolak ulah hayang nyaragap ayeuna Pak di dieun Pak dipapaikeun ti masjid dugi ka makbaroh anu teh kabagian hayang nyaga Pak naon ieu teh jalmi mulia jasana ajeng Pak ulama ya Allah udah kitu tanda tanya ka urang lamun urang maot kitu moal seueur moal nu ngalayat seueur moal nu ngaduakeun seueur moal ngatepankeun jawabanana kumaha ayeuna urang hirup di alam dunia jasa sae sosial kamasyarakatan sae pasti bakal katineng masyarakat teh aya Pak lese nya dina ngatepankeun jenazah Pak punten hiji imam mampu mah keluargana jajaran ke hiji keluargana teras we sasangem heula aya khusus di keluarganya diwakilan ieu mayit teh mayit pameget da margi kajantanan Pak teu diumumkeun kitu aya nu ngiringan ngatepankeun jenazah ai pas maca doana kalata Allahumma gfirlah padahal mayitna mayit pameget kedama Allahumma gfirlahu tah kada aya kitu teh Pak usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman billahi ta'ala Allahu akbar summa yaqulu al-fatihata sabada takbir kahiji ngosratul fatihah takbir kahiji Allahu akbar Pak fatihah takbir kedua naos salawat Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bari dipanjangkeun mangga kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahu akbar naos doa mayit istri Allahumma gfirlaha warhamha wa afihi wa fu'anha mayit pamegat Allahumma gfirlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu Allahu akbar takbir kaopat Allahumma la tahrimna ajrahu wala abtina ba'da waghfir lana walahu wali ihwanina alladzina sabaquna bil iman rabbana innaka raufur rahim dina ieu mah teh ayanya banyak dina kitab mah langsung Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah Syekhuna Bojong Meron kangge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tah
Tekan dijawab tadi kuno makmum ditarukan narang tumpang cek imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh celetuk waalaikumsalam temenan tong dijawab eta mah pas ane jawabeun eta mah nya ta eta padina kaifiat cara ngatapankeun jenazah nalika eta istri Allahumma birlaha mayitna isi mayit pamagat Allahumma birlahu tah sareng Pak nalika ngatapankeun mayit teh kedah leuteuk kana tempat sujud mana ieu tah Allahu akbar jadi ulah ningali kana pasaran ulah ningali ka mana ka luhur tetep tempat sujud Pak dina kitab Fathul Muin jelas eta teh Pak kedah neuteub kana tempat sujud sanaos urang nuju salat sunat salat fardu ngatepankeun mayit atanapi salat di Masjidil Haram neuteub kana tempat sujud Pak nah aqrabu ilal khusyu'i matak ngadeukkeun kana kahusuan dina salat sok mangga ku Bapak lamun keur salat jenazah lain kana tempat sujud kalakan neuteub kana naon kana pasaran aya dina pasaran aya naon aya tutup bungkus mayit hejo dina eta bungkus mayit teh aya lapada naon kullu nafsin dha'iqatul maut kulantaran ningali kana pasaran takbir kahiji Allahu akbar anu sejen maca Fatihah eta mah maca bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut cenah ningali kana naon kana pasaran akibatna teh kitu makana tempat sujud kedah diteuteub eta teh Pak bade salat fardu anu sadidinten bade salat sunnah salajengna para bapak para pemuda sadayana dina ngatepankeun jenazah eta teh wala budda fiha min syurutis sholati teu meunang henteu dina ngatepankeun jenazah ge kedah aya ilmuna salah sawiosna kedah aya syarat-syarat salat mana syarat salat hiji kedah Islam kedah bersih tina dua hadas alit hadas ageng kadua kedah bersih tina najis kedah kitu Pak ada ieu mah rukuan sujudan cenah baik katut kabuka orat ge ho teu meunang salat urang kedah katutupan orat Pak hartosna orat kedah katutupan keur ngatepankeun jenazah ge kedah kitu ulah abong keneh teu aya ruku sujud tuluy we make kolor ngatepankeun jenazah teu sah Pak kedah aya syarat-syarat salat aya syarat Pak aya syarat sah aya syarat diterima aya syarat wajib syarat wajib hiji kedah Islam siji kadua kedah mayun ka kiblat itu jadi mutlak Pak kudu Islam salat mah berarti ngatepankeun jenazah ge kedah Islam wala budda fiha min syurutis sholati teu meunang henteu tina ngatepankeun jenazah ge kedah aya tina pirang-pirang syarat-syaratna salat buka syarat salat aya 8 mayun ka kiblat tutup aurat kedah bersih tina najis itu sami Pak dina salat ngatepankeun jenazah ge kedah kitu wa mubtilatiha sareng kedah nebihan pangbatalan salat sami Pak
Panbatalan salat fardu, panbatalan salat sunnah, panbatalan salat janazah sami eta Pak. Jadi tebihan panbatalan salat teh Pak. Ada ieu mah wa ruku sujud bae waktu oge cenah. Oh teu meunang. Batal. Anu sabab pan waktu teh eta jadi batal lamun 3 kali tuluy atanapi gagaro. Ayo gagoro ieu mah teh nya mapai. Ayo 3 kali berturut-turut maka jadi batal salat janazah ge. Tebihan nu mata kabatalkeun kana salat sabari hiji seueur sami Pak. Panbatalan salat anu fardu sami panbatalan salat janazah ge eta keneh. Ada ieu mah teu batal salat mayit ieu. Cuk saha teu batal tah kateranganna. Wala budda fiha teu meunang henteu tina eta ngatepankeun janazah teh wazina bil mubtilati jauhan anu mata ngabatalkeun kana salat. Mana nu ngabatalkeun kana salat seueur nyapanya? Seueur Pak. Sapertos aya jami ngadehem. Tapi dehemna dehem berarti Pak. Pan ari salat janazah teh loba nu narempok Pak. Nararong pas ningalina awewe geulis ari pemuda keur salat aya doham dehem aham sakali ngadehem teu ngalieu keneh aham pas katilu ngadehem aham ngajakan seure eta keur salat kitu batal Pak ade batal ulah abongkeun salat janazah da anger pan batalan mah kudu ditebihan Pak kudu ditebihan. Kumaha upami ayeuna ngatepankeun janazah teh ku istri eueun nu misalna lalaki eta awewe aya punten Pak teu acan cumpon kawajiban ngatepankeun janazah lamun ku istri Pak. Tapi lamun ku pamaget istri ngiring mana teu ngiring teu sawios-wios cekap diwakilan ku saha ku pamegat ngariringan makana ngatepankeun janazah teh ulah dugi ka narolo atanapi caricing ya Allah di luar pusing kuring siap digorowokeun engal warudu kakare teh ari ni ka WC cobaan dan citanya warudu. Kadang-kadang anjeunna teh teu tiasa babacaanana ka eta. Makana aya heula we peneranganana. Takbir ka hiji Fatihah, takbir ka 2 sholawat, takbir ka 3 doa, takbir ka 4 doa, salam atau sakitu. Kawita mah nya tara da teu bisa dipelangkeun we. Alhamdulillah jadi osok Pak tuh nya. Jadi osok. Akibat anjeunna nguping penerangan makana jelas Pak nalika urang ngiringan ngatepankeun janazah berarti urang nulun kasayan ka eta janazah teh seueur kasayanana ka urang ke urang dibalik ku kasayan ke nalika urang maot ge teu mustahil bakal kitu Pak loba nu ngatepankeunana. Lamun urang tara miluan ngatepankeun janazah paur teh maot urang ngatepankeun heuh jawabannya riweuh banyak tai ingat muka si eta mata bomanda si eta mata ra miluan lilin ka kanyaan. Hadirin rahimakumullah, watarkul mubtilati tinggalkan pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana salat janazah. Mana sok di tengahna ayatnya di tengahna watarkul mubtilah li annaha tah dalilna tah li annaha salatu syar'iyatin
salatu syar'iyyatun eta salat jenazah teh seperti salat syar'i agama Pak, sami kewajiban sami tah. Jadi tebihkeun dina pan batalan teh seperti salat-salat anu biasa kitu kantunkeun pan batalanana. Ulah ngobrol merenya, ulah usik 3 kali tuluy-tuluy, ulah miheulaan ka imam meureun kitu nya katapan jenazah ge sami Pak. Sarit deui Pak, bae kana pasal. Wa aqallu dafni jeung ari pangsa alit-alitna nguburkeun mayit hukratun eta sakedukan. Taktumu anu nyumputkeun itu hukroh kedukan raihatahu kana ambeuna itu mayit wa tahrisahu jeung ngajagana itu mayit minas sibai tina satogalak wa yusanu jeung disunatkeun ayu amiko yen majrokeun qadra qomatun wa bastatun saukuran satangtungan jeung sabeber tangan wa yuwasi'u jeung dilegakeun wa yajibu sareng wajib tawajjuhu madhabkeunana itu mayit ila kiblati kana kiblat. Ayeuna bab nguburkeun jenazah hiji aya akol nguburkeun bab jenazah mah hukratun sakedukan nu mana eta kedukan teh matak nyumputkeun kana ambeuna baik mayit. Kedukanna kade lain kedukan beko nya. Kedukan beko mah jero atuh Pak. Kedukan sakedukan ge simpan mayit sakiran. Ieu kangse teh bangkena upami kangse tah ulah. Upami teh kangse mah mangga pamit ka angse mah Pak eta ako asal ulah ka angse bangkena mayit sok nya sapartos ayeuna Pak di daerah Pamoyanan mah eta teh henteu qomatun wa bastatun Pak, henteu ukuran satangtungan jeung sabeber tangan. Satangtungan sakumaha? Satangtungan anu ngagali ditambahan leungeun kieu tah. Jadi sakieu Pak ayeuna di dieu geus henteu nya. Sok kauskeun ka Mang Ude tukang ngagali tah. Sakumaha paling sadada nya. Nya mangga teh teuing hiji asal ulah ka angse bangkena eta mayit. Rek sakieu ge mangga sabujal oge asal ulah ka angse bangkena. Nya simkuring kantos geuningan Pak. Piwarang nelkin di Pamoyanan ari pas ninggal ya Allah deet ujug-ujug cihayang nyarios Kang punten aya naon Pak Ustad sanes eta tepi ka deet kitu padung teh kana luhur teh ku sakieu moal bau Kang di dieu mah sakieu galibna Pak Ustad lamun bau mah ku abi rek digali deui cenah ari kitu mah mangga leuh da teu bau si padung teh Pak sakieu deui ka luhur teh bayangkeun da deet atuh aduh ya Allah tapi da teu mangga ngan eta teu kalebatkeun akmal kalebatkeun kana akol saeutik asal ulah kang sebangkena. Kadua wa tahrisahu anis sibai sareng ngajaga tina satogalak eta mayit teh ulah deet teh Pak rada jero teh supaya ulah digali ku bangke naon ku satogalak geus ai deet mah digali tuh di dahar mayitna Pak ku satogalak
tamakana ulah DET kedah jero nyanatna naon nyanatna akmal qomatun wa bastatun satangtungan anu ngagali kuburan ditamihan weh sabeber tangan saki jero na teh Pak. Berarti lamun mayit dipasieun ti luhur ka handap jero na qomatun wa bastatun anu dihandap nampina kieu nya leres teh nya kieu nampina da jero teh tapi lamun deet mah kieu nya do mangga upami kapasisian mah Pak masih kene qomatun wa bastatun Pak masih kene jero Pak jero asli kapasisian mah nya da di kota mah we sato galak cenah di kampung mah loba sato galak udah sato galak nage moal dekeun ngagali atunya leres teh Pak mangga Pak kapan kapungan Pak Kidulan atuh beuting di Maleber Pak tah Maleber kapasisian terus ka itu abi jajab tadinya ari teh kereres Pak qomatun wa bastatun satantungan sabeber tangan saki wah ieu mah abdi jero asli Pak nya itulah akmal eta mah tahiji moal kaangse bangke na mayit kadua moal kagali ku satoga gawat wa yusanu ayu amiko ta disunatkeun eta teh Pak janten ngajeroan kuburan teh sunnah tah dina kitab Jolam Taufik disunatkeun di jeroan eta si naon si mayit teh naonna kuburanna jeung dilegakeun ulah tepi ka seret dicenanya bisi gareuwut ke jero kuburanna nya pasajaran nya tah nya rada lega gitu tah ngan engke pikeun jami anu amal kasayanana seueur sanajan sempit bakal ti kupinu kuburanana jadi lega Pak amal nu matak ngalegakeunana Pak lah eta mata ti ayeuna Pak kudu sieurkeun amal dina kitab nu sanes Pak bab kuburan kieu ana baitul munfarid cek kuburan kaula imah sorangan pek baturan bil amali ku amal cek kuburan nyarios kitu kuring imah nyorangan eueuh batur pek baturan ku amal lamun hayang caang sok baturan ku amal keur hirup ayeuna urang nyeueurkeun midamal salat tahajud jeung nyeueurkeun midamal ngaos Al-Qur'an eta nu bakal nyaangan kana kakuburan aya deui nu mataknya angan ka kuburan teh maca Quran leres teh anak Adam dikubur teh poek pisan nu nyaangan dikubur teh amal sorangan sempit kuburan legakeun ku silaturahmi ayeuna nyeukeun silaturahmi wa tajari ngalegakeun sieun di kuburan teh loba sato galak usir ku sedekah nu bakal ngusir kana sato galak jeung nu bakal nyeukeun kana pangsin insyaallah gampeukeun di kuburan hayang kenging naon pancacaan sumping malaikat pertarosan kajawab nyeueurkeun ngaos la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh amal sanes amal Pak tah urang ingat talabul ilmi silaturahmi singkat samperi sugeto Pak jadi naon Pak jadi ngalegakeun eta naon kuburan teh jalmi seueur amal kasayanana insya Allah Pak saur-saur keterangan Pak cek kubur nyarios lain cek anu dikubur datang ke alam dunia lain tapi cek kuburan nyarios
mimbabil kubri tina bab kuburan Pak. Abdi teh kata sadayana Pak aya tulisanana eta. Jadi sayhuna waqos pangaosan ihya aya mimbabi kalamil kubri tina bab obrolan kuburan. Waduh, kuburan ngobrol kitu Pak nya. Akhirna anu tadina poek jadi caang sabab eta mayit keur waktu di dunyana loba amal kasayan. Wa yajibu tawajjuhu ilal kiblati, wajib padepkeun eta si mayit ka kiblat. Naonna wajahna radana kita pada kiblat jadi kita. Makanya nangkoskeun arah kiblat teh kedah pas tukang nguburan teh engke bisi mayit teu beres naonna saur dina kitab wajib digali deui mayit kahiji lamun eta si mayit teu dipadepkeun ka arah kiblat cenah wajib digali deui Pak. Aya moal dakeun ngagalina nya kudu digali deui nah sabab nempateunana salah. Pan aya Pak masih naon perdebatan jalmi anu kamari maot teh ku corona teh ya make naon peti da teu nyagigirnya teu nyagigir ka kiblat nangkara kieu jiga kafir ieu leres teh na petina kieu keun ka atanapi pas dikubur petina dengdekeun ka eta tawajihu ilal kiblati madep ka kiblat. Tuh matakan saya perdebatan ureunana teu mayun ka kiblat nya kulantaran boga lakon pamarintah jadi we diarantep padahal eta teh saudina kitab fikih pa wajib digali deui padepkeun eta teh pa maona ka kiblat. Kadua wajib digali deui eta kuburan lamun mayit mawa harta, mawa emas, mawa duit. Rek naon coba mawa duit, mawa emas ka kuburan? Rek jajan cenah aya nu dagangna kitu beleg tu beta. Teu enten wajib digali deui teh Pak lamun ka kuburan mawa naon? Mawa banda nu kitu. Sabab lamun urang keur hirup harta disimpen. Lamun urang geus maot harta bagikeun nya lamun urang ahli waris makana ayeuna urang keur hirup boga harta jadikeun cukang lantaran tabara tabungan bank akhirat nabung jang di akhirat Pak ngawakafkeun tanah ngawakafkeun jang ka masjid eta teh naon tabara tabungan bank akhirat. Dagus maot mah harta bagikeun ayeuna nu urang kene disimpen simpen yang bekalan akhirat naon tabarat tabungan bank akhirat. Katiluna digali eta mayit lamun mayit teh hamil kaburu maot teu dipariksa konang bisi hirup mah orokna tah lamun geus ain yakin ieu orokna naon maot atau digali deui. Kan orang kamu mah kadang-kadang makna maot keur hamil badag kedah diparios heula teh ku bidan ieu mah henteu bisi eta orok di jerona henteu maot Pak ngan sok makna maot orok lagi sok naon sok maot sok kitu gannya tah dari parios heula upami kongang ieu tesna masih kena perdebatan hirup enggal gali deui Pak. Oh, ieu mah geus maot tong digali deui. Tuh geuningan dina kitab fikih kedah digali deui, Pak. Kuburan teh kumaha lamun bade dialihkeun. Mangga teh teuing alihkeun. Nya siapeun teh nu ngagalina. Komo lamun kakarek sabulan mah kecuali mun geus 5 tahun, 10 tahun nah eta mah ngalihkeun tulang hungkul, Pak. Tulang hungkul. Sepantas anu haji udan nya aya gitu kantos ujang regen oh kantos ujang regen apa nya udah eta mah wasiat tuh dialihkeun ka itu nya urang nu ngagalina wayana mau tidak mau
Kada ada badak dengan buruhanna mah daikeun da sakitu mampungeun teh. Sieun nya. Lah bau ongko dia Masya Allah tuh nya. Para bapak, para pemuda hadirin saya. Jadi ngatepankeun jenazah saena hiji anu mulasara ti mimiti ngamandian mungkus ngatepankeun jeung ngaduakeun teh kula wargana. Mampu mah mangga. Teu mampu kedah aya pamasrahan heula ka tokoh satempat supados tasreh jelas kitu nya. Paslun wa tajibu az-zakatu wa bab zakat cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna leresna tina katerangan agama upami aya lepat tina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkan kurang sadayana mangga ieu pangaosan urang pungkas ku aosan doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah wa atib qulubal alamina bisirri alayya wa albisni qabulan bisal mahad wa barik lana Allahumma fi jami kasbina wa hulam qadal usri ya yuhin irmahad. Allahumma yassir wa la tu'assir fa innaka taysir ilaikal yasir. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad wa ruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi